tinggal insyaallah carana supaya urang hadir jeung Gusti Allah kumaha insyaallah kemun panjang umur meraj hari carana kumaha nah supaya Allah aya di dieu teh kumaha carana aya cara sebab awak urang teh sebagai gambaran kendaraan isuk pagi itu ketika roh keluar baja awak urang mah dipicen ka leuweung teu saha cenah bapak urang nu ku urang dicintai rohan mah kaleuweungkeun cenah ieu teh raja urang dikaleuweungkeun bae cenah ieu kakasih urang dikaleuweungkeun bae komo musuh mah hirup kana ieu kaleuweung bae habek kabeh kaleuweung aya roh maka supaya hadir roh nu suci sebab supaya kapanggih jeung nu maha suci roh urang suci deuk berhadapan jeung nu maha suci carana kumaha aya di kolbu urang kuncina aya di kolbu urang tinggal carana praktekna insyaallah iraha waktu urang bahas supaya urang mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu jelas oleh-oleh Kangjeng Nabi geus teu asing deui salat salila urang hirup sing hade ulah dileungitkeun ulah ditinggalkeun salat satungtung normal di diri urang akal urang laksanakeun salat sebab salat adalah jang paranti ka Allah Subhanahu wa taala urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan dikuatkeun iman dicintakeun ka Gusti Allah urang supaya cinta ka Gusti Allah cinta ka Kangjeng Nabi urang supaya urang di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakumaha tadi urang berangkat tina popoek supaya menang cacaang urang kuari neangan cacaang urang terapkeun cacaang ala kadar saperak dua perak di masjid yuk urang babarengan maca sholawat jang neangan cacaang supaya urang dibawa ku cacaang masjid salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa billah di rasulillah kulli mujahidin lillah bi'alil badri Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah bina afati wan niqmah hami wa min ummah bi'alil badri ya Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna
bismillah wa biladi rasulillah kulli mujahidin lillah bihalil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqma wa min hammi wa min humma bi'alil badri ya Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bi hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan anak terutama ka papasekta nu manta kukula diwanian lantaran nyana geus daftar tadi di imah kula bahwa nyana deuk siap bareng jeung pacamat untuk mengikuti pengajian mingguan. Maka orang doakeun mudah-mudahan panjang umur selama ngajabatna, mudah-mudahan diberi jujur jeung adil. Setelah nyana ngajabat mudah-mudahan bisa mantep ibadah ka Gusti Allah, bisa menyatu babarengan jeung urang khususna anjeunna umumna sadayana. Urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghariban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah faraja wa makhraja ya sariqal mustasyiqin wa ya ghawthal mustaghithin innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.